jadi tempat ngobrol gogonjakan. Waos, 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 warung obrolan Sunda. Aduh, ya, mulai tepil kakala lotor kieu, teu ada sabaraha poenya ditinggalkeun. Aya geus saminggu kitu. Meni balalewu kieu. Aduh, dagangan arareuweuh. Heueuh. Atuh da keuheul kitu namun boga salah kitu paribasa menujung balik. Cung balik. Tinggalkeun kabur kamari mah. Tadina teh heueuh. Ya ka ieu ka inung. Kalau ka dicarekan, kita balik deui. Yo, cenah ka kaulah kitu eta ka goreng salaki. Urang teh nya kapaksa atuh balik deui tadi nama heueuh hayang eta heula ka salaki teh. Hayang sina mikir manehna teh. Da ka urang paribasa, ka urang teh da. Paribasa balik maneh teh. Da anu kopi kami ngeunna naon oge. Geuningan ieu deuk karek ditinggalkeun sabaraha poe ge. Ini balalewu kieu kalaloton. Dagangan arareuweuh tuh ieu tukang kerupuk meureun teu ngaujuan, mudahnya tengirim deui ka mana mending geus pararel kieu tak bae da can dibayar. Nya ieu mah teh ka kareu da atuh urang teu nyam ieu era aduh sok sieun boga hutang eta aduh kumaha nya sok sieun aya nu nagih asa dosa kitu na mah heueuh ka salaki teh nginjeum teu bebeja ka salaki kumaha nya mangka geus sabaraha minggu teu mayar. Aduh mangka cenah lamun teu mayar telat 3 minggu oge 2 atau 2 minggu sok ditagih cenah ka imah kumaha mangka teu beja ka si akang. Aduh mangka boga salaki teh adatna apal sorangan ya Allah kumaha atuh nya kumaha teuing ieu ai bebeja da kala kumaha ge mah diidinan atuh pan heuh da urang teh jang ieu atuh jang balanja si akang kang di mana kang geus ngopi kang heueuh. Ya, abi teh tadi teh can ngaetaan kopi, da kaburu ieu, abi teh ka warung. Nyau. Hah. Heueuh hampura ya, acan nyadiakeun kopi, can teh sangu da tadi teh. Heueuh, karek deuk nyangu tapi behasna teh da can aya. Karek meuli heula ka warung. Aduh itu. Ih, siapa kunaon ya Kang Mamu amakan wae, Kang. Di kopi kan? Ya, tahu nih ya, ngina tahu teh. Teu halal yang teuing. Tahu anyar cenah kan. Dahar sorangan. Ari akang kunaon? Jadi diuntu kan? Nyau. Lain kunaon. Kunaon akang? Ngaku sajen kesalahan kelewek. Ngaku naon? Ngaku kelewek. Jangan salah naon. Oh. Ngaku naon Kang? Ya, bisa nyaho. Tadi di pasar dewek aya dumegat. Tepugu-pugu jol-jol lagi hutang kan dewek. Irah teh dewek sok ujang ieu. Apa kangaran dewek sekarang lupa jemput-jemput kanan si laing. Sok aku. Si laing ujang ka ngarantan. Ya Kang, ieu deh. Ieu tong hameuk, nehkeun heula geura. Ieu abi teh heueuh. Injem. Kang tong teuing atuh da. Ujang injem ka tukang teh ngabaku aya geus kitu kalakuan teh. Kapaksa, ieu abi teh nginjem 200. Lain kapaksa. Keur naon bae oge dia tuh. Ujang injem. Teu gede nginjemna ge 200. Rek gede rek leutik ka tukang rentang mah. Teu beunang. Oh, da keur butuh. Akang ieu keur balanya. Udah kabutuhan tapi ka modar oge mah aya kaleungitna. Anger mah kabutuhan mah leungit. Ujang kana teh sangeunahna wae. Atuh Kang tong ngambek. Yo, da abi teh tadi Rek teh amek kumaha? Dan lagi hareupeun umum di pasar. Kan aing lain lagi nyegata. Tanya ku aing ka jurah roh tuh jelema oge. Akang tanya. Jadi akang teh naon? Untung tadi padaran oge ku aing. Ngeunah ngawai unyak anjuk teh ngerakeun pisan ya. Eueuh ti ditunda eueuh turunan unyak anjuk ka tukang rentan. Si laing mah ngabaku pisan. Terus mimiti. Assalamualaikum. Udah, ya akang lain abi tampura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenderal di mana? Baca. Lamang i. Alhamdulillah. Aduh. Di mana ya, Mang?
Biasa we, tas kaditu kadieu kukurilingan, Atuh. Terus nyimpang kadieu biasa lah. Keur lieur ya teh aduh. Lieur masalah lieur kunaon atuh. Kuring teh. Lieur kudu nagih. Hah? Lieur kudu nagih. Lagi naon make jeung itu kata geus lupa. Biasa we. Pan kakurangan modal. Heeh. Keur tani, Hah? minjem ka rentenir. Saruana eueuh kena. Nah naonan ari amang make jeung unyam minjem ka tukang renten. Tak sarua jeung sabalak. Saru adi si Ece oge? Ayi. Keun bae adi saya mah. Ayi, Ece teh nginjem teu gede 200.000. Ece teh pas meme Ece ampun, nginjem 200.000. Ya, dangukeun. Tong sok punya mataki aduh Gusti nu Agung. Ya, sakumaha butuh ge pareketkeun tong sok unyam injem komo balik ka tukang renten ya. Nyiksa diri, nyiksa awak, manfaat moal barokah moal jeung dinunya lagi dipake usaha, ukur bangusahakeun batur. Sok pikir ku jenderal. Tapi pan urang keur butuh teu boga duit pisan, nginjem ayeuna isukna cair. Heeh, aing kieu tah eta gogoda setan. Hah? Eta gogoda ti setan. Keur butuh Keur butuh? diasongan. Apa isukna cair jadi urang boga duit? Naon bedana Biasa beunteur? ditulungan, Akang. Cepet. Naon bedana beunteur? Diusepan, keur lapan disantong. Bukti lapan, dijeulai usepan. Ieu jika ngabeunteur. Ieu. Daukeun Pak Jenderal. Unyam-inyam kalian tadi teh. Enak kieu. Duit dipake usaha. Sabaraha hijam? Teu gede. Sabaraha teh gede teh? 50.000. 50. Kayak kudu mulangkeun sabaraha? Dihitung-hitung mah. Danengah, Kang kudu mulangkeun jadi teh. danengah hitung-hitung Yo mah. abang nginjem, Akang, yo nginjem 200. Ai dipake usaha duit sakitu sabaraha hasilna? Sabaraha pibatihanana? Heueuh nya eta kahiji batina macan kagamar yeuh. Heeh. Tapi aduh eta bayaranna per Kang! nah. Kang, tulungan Kang. Mas Kang. Aduh, Mas. Aduh. Kunaon ieu teh kunaon? Kunaon ieu? Teuing teu Iya, nyampan. cekan terus. Cekan. Cai. Tenang, Aduh. Mas. Kunaon ieu Mas? Mas, ayo gempur. Mas, pusing aduh. Aduh, aduh. Atuh ieu atuh. Ayo minum. Gambar Aduh, ada panas, ada Cai cai. centek. Ada panas, Mas. Tarik cu. Aduh, Mas mambung jirang atuh. Hayang naon? Aduh, Sayang kopi jigo, kopi goles we Mas. Hayang kopi gelis. Mas Maro. Cik cobi gelis. Kunaon eta kunaon? Kopi gelis. Kunaon? Panggil di jalan, punggung urang ge keur lompatan. Iya, Mas. Aduh. Iya, kopi gelis. Tenang Mas. Wain. Tenang. Sok, teh eta kopi gelis eta. Ya teh kopi naon ya? Kopi gelis. Aduh. Kopi gelis. Nah, Alhamdulillah. Cenghar. Syukur aduh. Segar, segar, Mas marek mae, arek pae Mas mah cobi aduh. Kunaon atuh? Ya kieu ya. Gerak teh itu radio kena ya. Mas mah. Mas teh apa biotik kepungku tukang ojek atuh. Aya nu gelut eta bio di pasar. Di pasar. Di pasar teh aya nu gelut, aya nu didongolan ngajorek tah. Ai didinya make ngelurip. Mas nyampurkeun ka dinya tukang ojek nyampurkeun. Tah ieu tah baladna tah. Ka Mas terek didongolan Mas. Mas geus mundur-mundur kitu wes atuh Mas mah. Tobat teh lain cek teh kitu. Lain Mas cek teh. Wani-wani nyamperkeun atuh padahal. Terek belanja tuh Mas terek beli bako ata. Ditonggolar ku jadi takis ku Mas teh tah. Nu hiji teh tewak gitu. Terus aya naon yo? Eta teh cenah baladan nu tadi nonggol balad goreng. Gitu. Nonggol naon atuh? Teu nyaho teh aya nu nonggol eta jelema anu balada teh. Mas ge nyaon nonggolna tapi nonggong. Hampir apal Mas teh sa jelema eta. Anu nenggelan jelema teh. Nu nonggolna teh balad emasna. Dalamun ayaan balad emas bener tah? Ya hantem tah ku Mas tah. Bener Mas. Tok silahna ku Mas mah. Nya atuh kitu mah. Atuh Mas rek hampir pae sok atuh. Teu kira-kira Jadi cek maksudnya mah ketumpuhan Mas tak ketemuan butuh tucing atuh Mas mah. Buntut mau. Mas Di mana? Di pasar ngaden dalamun aya mah den tangis masalah ku Mas mah. Ditenggang tah silahna pertok. Tong borong Mas. Ya, ku saya dibela Mas. Atuh nyanya tuh. Kurang wejek kita jelema. Dia ngejek wae tah. Tahunya saya mah kasih emas. Jadi eta teh Mas rek nurek paena manehna nu nunggulna.
Hampir-hampir Ya, ieu jadi reka tempuan buntut. Ngeunah emon teu ngeunah ucle. Di pasar. Eta pribasa geuning aya teu ngeunah emon ngeunah mang ucle. Temenang Teu kira ehon. Oh, teu ngeunah Ehon. eta. Ya, sing bener ngomong teh teu ngeunah ehet, teu ngeunah eon. Tas lu bae lah. Si Pak Ehon. Kira-kira eta jelema Kira. jelema teh saha? Iya atuh. Pieu tadi pasar teh. Dalam aya mah jelemana tak wajek-wajek. Tumas man. Hampir-hampiran di dieu. Saha Mas nu rek dibajak-bajak teh sahana? Eta nu gelut di pasar teh cenah belat mas gitu. Nu neungeulana. Nu ngeulana ku mas mah diwajek-wajek atuh. Kela Mas, berarti anu nyaksian dirinya arapaleun Mas. Apalan eta mah tak nunggul rek nunggul mas oge. Baladna cenah kitu pastina ge bareng initna gitu kan. Kayak inget-inget saha. Daya jiga di urang atuh. Tanteng ku mas mah. Oh, nah tadi lain langsung disikat. Tapi Nah, kan mas teh dirawat direbuk batur atuh. Mas tapi teu apa jeung jelemanan teu? Apa tonggong datang mas tah? Kita Mas Sok ngaden bayangkeun sok. Heeh. Da ku orang mas mah tuh geus bae lah. Mas mah wajib Coba di lamun apa jelema di kumaha Mas? tak pertok mas mata. Hantem ku mas mata. Dek Kumaha? diantem. Hantem. Wani? Ya. Si Mas teh. Bener Wani. Bener atuh mas mah geus kitu atuh. Deg-degan apa? Hah? Ciri-ciri deg-degan apa? Apa tonggongna wae ta? Ya, tinggal itu kok aing kumaha? Eta model kitu ta. Dewek, tah neungeul jelema teh. Hah? Dewek. Sok rek dikumahakeun ayeuna. Jadi ngaden tah? Urang. Anu naon teh? Nu neungeul jelema tadi di pasar. Eta teh ngaden. Dewek bener. Waduh. Sok rek dikumahakeun ayeuna. Nyai ngaden mah moal atuh. Mas akang Kira rek diwajak. Hah? Tanya rek diwajak. Sugan teh batur. Lain masalahna naon kumaha masalahna cik-cik hayang ngadengkeun. Apa mas teh tadi teh ke pasar ya? Di pasar teh aya nu nunggulan jelema. Tukang ojek jeung nu babaturanana teh eta mas Nah, tah. pasti atuh ayeuna kumaha ieu atuh. Bener kayak si aku-akuanan kayak heula. Ya. Bener teu? Rek teu aral kumaha. Heeh. Pan kuring teh tos kaleang-kaleung ti isuk. Heeh. Isuk jur kaleungan barang sila kitu ka dieu. Meunang sautak saeutik. Terus Jero pikir teh ye pedah pamajikan kakarek balik teh tos kabur-aburan ka indungna. nah Ku urang teh jadi tarima deui we. Nyaho Da karunya datang. eta mah kewajiban Heeh. atuh. Padahal mah saya ieu teh pada aya 8 urang anu ngantai teh. Cewek serangan sih yang ada eta mah. Karunya mah. Kamu nang akak, mau gabana akak, Ah, kabur ge. jepe. Tah. Nah, eta mah Mas, sok pikir ku dinya. Pikir ku otak nu normal. Nu ka harti ku pikir ka otak ku akal. Teu pugu-pugu eta urang rek balanja ledak eta rek balanja maksudnya keur geus di warung calon cek ieu. Nah, terus Teu pugu-pugu aya nu begal teh jelema duaan. maksudna Jojol apa kangaran kuring? Bari jeung rek lagi hutang. nah, gitu. Oh, Utang nyaku, eta rumah sanginya. Tah, mun kuring rumah sama mah nu masalah. Pan kuring mah teu Ngaden, Mas. pernah unjam injem, Mas. Nya tapi kan lain ngaden nu nginyeum. Mas, yo. Hah? Salah oce, oce, nu ngenyemna oce. Tah. Nya eta teh geus tanggung jawabna salakina atuh. Teu nyaho, da teu ngomong. Yang geus ayeuna mah geus nyaho. Da goreng ku urang teu pira 4 kali tah. Tapi halus. Tapi halus eta tanggung jawab eta. Ngadagor jelema. Ayeuna mah lain deui hukumna lalawara ulah di ulah Ya, ngasawana. sabarukana mun uring teh sakoes teh apal wae ieu. Ya, itu sebenarnya mah aden kieu tadi oge lamun lain ngaden mah ku Mas geus diwajak atuh. Ngan Mas teh rada asa-asa tadi teh. Eta sing ngaden lain kitu nya. Datang ke dia Mas ngadat tadi. Haibek sing ngaden. Atuh lamun sing ngaden mah Mas ge tadi mantuan atuh nongol. Da urang ge ukur ngawarah hungkul, Mas teu nyangka rek ka jurang roh kitu teu kepiuhan kitu. Da saeutik atuh. Mayan lagi babalak, urang belak cake si lain lalu cite. Dewek mah teu pernah ngulu apa? Teu pernah boga hutang ka si lain. Wah, cenah ieu ngaran dedang bio. Bener dewek. Bapak boga hutang ira aing nginjem. Nya ngomong-ngomong ngaran pamajikan urang si ieu. Bisa belum? Atuh serba bae atuh eta mah geus ngaden tong kitu yo. Dengikeun yo Mas rek mamatahan. Geurah Mas, dangukeun. Ye. Hah. Rek teu geurah kumaha geurah. Bari di borokos ku urang disorokot meh neungeul. Oh nongol duluan ya? Neungeul duluan. Wah, Teu pira nya kuing teh langsung we usik Mas. Dikit dina cetik ditewak neungeul sorosot ikan beugna. Disikeun kitu cek. Gubran. Ya ulah mah geus kan geus lumpat. Naon atuh? Itu mah gitu eta. Tapi Mas, ya kan bela diri, Yang geus Mas. bae eta mah geus dihamburan lah. Nya, segitu mulai sekali-kali. Bila perlu ayeuna mun kurang puas diundang di ka pasar, urang Terus akang ngos ah, dan Tuh, ngos nah.
kan bae so. Temenan kita eta. Lain turunan Tanjung Balela eleh kudu kitu mah Mas. Nya, Mas oge Baik juga sami. uing mas. Mah tuh. Pemajikan memang kayaan nyawa sorangan lah uing jelema naon jelema teh boga bener. Tapi ai kitu-kitu teh eta pemajikan euy. Naon di pemajikan? Hah? Kunaon? Meureun jigana pamajikan teh nginjem duit teu boga borahkeuneun uing mah diborahkeun. Ai lagu teu bisa mayar uing rek disita. Puas. Nya aing kabur. Oh, Rek disita ku awewe wungkul. Ke. Kumaha lamun aing disita tuluy di aing diteuneun diasupkeun kana brankas duit. Aing dikerem banyak Pamajikan encus nginjem duit. Hah, uing teh nya. Anu rek disitana ku saha? Apa nu diborahkeun teh uing meureun. Satuju, sanu lagi awewe. Awewe. Nginjem deui aing borehkeun. Hayangna. Ayeuna naon teh? Kumaha lamun diteuneun dina brankas engke? Apaan awewe? Nah, ya mau disimpan lu kieu mah, disimpan lagi paling dino spring bed. Ayeuna naon teh? Ari ieu oge seruang nginjem deh. Sarua Mas. Ieu nginjem duit teh. Heeh, ceteng nginjem. Itu nginjem na pamajikanana. Heeh. Ayo, Mas rek mamatahan ya. Yuk kabeh oge eta teh ento monang. Tah. Naon sababna ngerugikeun diri sorangan. Da butuh atuh Mas, butuh. Coba dengekeun. Kabeh oge butuh. Entong borone sampean kabeh. Mas oge nu loba duitna. Butuh wae ku duit mah. Tapi Mas mah sok boga pikiran. Ya lamun urang nginjem duitna ka tukang renten, mungkin teh pan gede wae ta merena deui teh. Nya, henteu meunang eta teh. Sabab lamun urang nginjem da kadinya, batina urang sebraha. Terus dibayarkeun ka ditu mangalahkeun batur atuh. Oh bener leuwih gede Mas. Bener, naon tadi cek kami. Oh bener. Tadi teh menang kitu atuh. Bener. Nya, Kaduhung Mas. Uing mah eta pamajikan jadi aduh. Misi. Mana mereka saha? Badai kasih nyai aya Oh, prieu. enak Cak. sakit tuncusnya. Oh. Ada aya di dia mah tah pamajikan eta ku teh nyaho eta aduh. Bece bere nyaho atuh. Bere nyaho ta. Ieu mah bere nyaho na hatena sorangan yo. Heeh. Engteu meunang minjem kanu kitu. Aya lah, aya bank perkreditan aya. Ari si Oce boro-boro. Oce, aduh. Kenapa ya? Ih, yo nu ge tuh keur lalieur wungkul Oce sarua keur ditaragi ge. Wes, duduk. Ayo wes. Cari kala. Ayo, cus. Bereng-berengan duduk dah. Si Oce rek nginjem duit, cek abi keur lieur dicarekan we ku salaki ge Oce. Aduh, ieu kabeh. Emok Duit kepala ya. Duit ngajago pisannya. Tanpa lieur ku mah duit. Padahal mau diakan eta duit teu ngonahnya. Nyamoan atuh. Yo, ojo teh serwa. Yo sineng ojo nginjem Nah, duit. minjem 4 minggu tuh acan setor Mas. Serwa kan rentenir deh. Rentenir. Aduh, sarua ieu. Iya mah kawat ieu mah. Kabeh ge ieu mah nasabahna rentenir yo. Geus dilarang ku hukum. Geus dilarang ku agama yo teh. Geus teu meunang atuh. Sabab lamun urang kikituan bae ya picilakaun yo teh. Waalaikumsalam. Waduh. Aya singama yo. Sama distancing, jaga jarak. Oh. Jaga jarak. Bae pindah ke Nah, sini namanya teh? Jaga jarak social distancing. Naon? distancing. Naon disesing deh. Eta teh disecing teh lamun oceng sok ngojol di jalan disecing. Ayeuna teh urang teh pan keur dinu usum APB. Adaptasi Kebiasaan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Waduh. Loba kopi. Mundur. Lamun abdi mah teh menang mundur kudu deket jeung awewe. Ya, daungkeun. Urang ku jaga jarak. Oh. Naon sababna ayeuna di Sumedang ayeuna geus rada ningkat deui anu terpapar COVID-19 atau COVID-19 disebut tina penyakit corona teh. Ya. Bener si Mama. Bener. Kudu jaga jarak. Tah ieu ge masker. Masker dipake apa? Keur ngomong mah dibukaannya dibuka. Iya oke. Tah eta bener. Tah kitu ti mana Mama itu? Atos udar-idar iya. kelilingan ya. Ieu bieu teh ngarumuna teh naon rentenir Oh, kitu bener, teh duit meni rame kieu. Ieu teh kieu mayo teh. Ieu teh kabeh teh nasabahna rentenir mah. Tah asup. Nya urang ngori gento atuh. Tah si Ya Wawan. iya jeung ento ya oge pamajikan anak.
Astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah. Yo, Mas, cuy, Pak Jenderal, cucu, nya. Ari rentenir teh, eta teh cek keterangan oge, cek hukumna asup kana riba, eta teh. Lah, riba teh naon? Riba. Kepala yo curang sudah yo. Oh, tak apa riba? Ente nyawa riba yo. Ai riba teh lamun urang di pasar barang bawana loba riba. Sarwana. Eta mah ridu, gedlek. Lain tau. Beda tah? Beda tuh. Ya terus gede Ari mah. riba dina hukum Islamnya. Ah. Eta teh lamun nginjemkeun duit, Masnya, atawa nginjem duit, terus aya katangtuan paleulewihan. Umpamana ye, Mas nginjem duit 100.000. Nah, Pek dibere sok 100.000 tapi engke mulangkeunana 110. Tah eta teh riba haram. Astagfirullahaladzim. dengekeun tah ku sarareata. Haram dosa. Dosa. Ya itu dosa. Babari Dosa udah gede. mas eta Ya. teh. Kekaan kadahar ku anak incu. Kumaha eta? Ya, dosa ulah tinggalkeun riba. Ya. Ya, abdi ge mama 5.000 jadi 6.000. Tuh, kumaha. Bener. Ya. Jadi eta teh Riba. Teu meunang. Teu meunang. Tagoning. Waduh. Iya di dia kene tagoning ta. Cus, sini, Tadi Cus. di udag-udag di ditu. Gede sus. Iya, udag-udag di ditu. Nyesot calik lah. Cek duduk. Tagoning. Juk tagoning kumaha? Ayo. Si Ece, masih berbeja ka salakina merenanya. Oh, menit Ece jadi dicarekan ku salaki da ieu roboh. Enon. Kieu teh. Da ku Ece jadi bayar lu tapi omongan pisan. Jadi ngamuk Ece. Da geus 4 minggu henteu mayar atuh. Iya sarua teh. Sarua. 4 minggu teu bayar. Astagfirullahaladzim. Ya gerak we kene kumaha. Cing ningali, Ieu yo. tuh. Waduh. Gerak. Cek tingali Mas, tingali dibacaan ku 4 Mas. minggu teh teh henteu Waduh. malayar. Ieu kumaha pamajikanana teh. Cing henteu. ayo pamajikan urang. Eta istri Apa majikan mangcos Mang Encos? 600.000. Mana kuring kuring? Nah, Mama Jenderal. Hah? 5.000. 500.000. Sabaraha minggu? Janjina 10 minggu. Alhamdulillah. Kan geus 4 minggu teu bayar cenah. 4 minggu padahal geus 7 minggu teu bayar. Tuh, si Ayi mah tinggalin. Terus iya aya deui nu. Ieu teh naon sih teh maksudna kumaha yo? Nya iya teh buru-buru kuduna teh di balaya kuduna teh aya teh selaluna sayeuna teh. Waduh, jo calik lah, Jo. Sawae nu nginjem di dieu. Iya, Pak. Tah. Aduh. Hah? Iya teh menganjuk teh 4 minggu Mas. Eta, ieu ge nginjem deh. Si Mama, injem si Mama Ustaz. Punten. Benten ieu mah astagfirullahaladzim. Benten kumaha? Benten ieu mah benten punten. Benten kumaha? Benten ieu mah. Benten teh kumaha yo teh, Mama? Benten ieu mah kapepet. Ieu. Kapepet ieu atos 4 minggu apan janji mah geuningan 3 minggueun cenah harita teh. Ai tadi Sami tasar ieu teh. Mama kapepet. Kapepet. Sami sareng kapaksa. Serba jeung tutuhnya. Apa dietakeunana? Apa lah? Aya nu dicarioskeun haram. Riba. Tak euceu geura dangukeun. Cani komo. Apalah, duduk dulu ya, apalah. Mas. Mama ieu teh sarua jeung ilmuna ngajug eta. ngajuk. Ngajuk. Ilmu ajuk. Ilmu ajub. Nah sarua bae jeung tadi. Ngajuk. Jadi mematahan ke batur, manena oge nginjem rentenir ke batur eta haram. Astagfirullahaladzim. Benten ieu mah benten, benten. Benten aku maha. Benten kapepet. Aduh, geus bahasana geus eta wae. Eta teh bahasa kepepet, bahasa kepaksa, bahasa kepangabutuhna. Eta teh sarua kabeh ge riba. Sabab air riba itu bahaya tadi. Bener ya omonganna bener eta tadi. Tapi lagunan teh sarua jeung omonganana. Jadi jelema mah nu dicekel itu ngomonganana. Ngomongnya. Tapi ngomonganana teu bener jeung hatena. Salah eta. Lamun aya ngajengan ya, lamun aya ngajengan eta nita jakat, nita segala macam. Karena hade manehna teu lakuna kitu nya eta teh salah. Disebut ilmu ngajug. Ai kuring sabaraha setoran deui, Cek? Iya teh 7 minggu jadi meureunnan 4 minggu deui. 4 minggu deui. Heeh, 7 minggu teh kamari nu 4 minggu na teu dibayar. Ya, Jadi kudu- ayeuna teh majeng deui jadi teu 7 minggueun. Waduh. Nah, anu ge bisa kitu ada euceu sabriji. Kan
apan 5 Sareng deui. Oce oge apa Yo. sareng nyanakna Yo. sareng si Oce ieu. Nengekeun apan 5. Geus bayar 3 meureun tinggal 2 deui. Nah, make jadi aya 4 atoy ngelieur Apa atuh mah. ngaranna oge atuh apan heuh anak beranak teh ya. Ulah akang ya. Ikang ya. Riba teh gitu. Riba teh gitu. Tapi kenapa nyakot tadi? Iya oge gitu. Punten benten. Janjina teh 3 minggu tina kanan. Ari nu Ece sabaraha nu Ece. Anu Oce teh angga sami 7 minggueun. Gas, gas, Kan gas. 4 minggu Oce dia tetep Gas dengekeun yo. bayar. Dengekeun bisi celaka yo. Nya. Den, bere penerangan Den no bener sok. Ya. Sambung Den. Aduh. Nah, itu mah asa kabila-bila teuing. Ari ece ti mana? Abdi mah ti rancak kalau. Nginjemkeun duit. Nya. Cik, rek nanya ka saurang ieu. Jenderal, sabaraha nginjem duit? Ah, teu gede ngan 500. 500. Sabaraha nu mesti dibayarkeun ka ditu? Aya meureun 4 minggu teh kali 100? 100. 400. Cik sabaraha deui hutangna jenderal cik sateu cik. Nya 125 deui. Gusti nu agung. Ieu ge nginjem. Sarua eta. Berarti si lain mah kaditu ka dieu nginjem teh. Ari akang da butuh KPP jeung si Pau. Nagih kan Mama, Bang emok ongko, ieu ongko asari mah. Yeuh, ayeuna mah kieu dadangukeun dia. Cus. Mama tak dengerin mak. Entong anjur tapi mama Ya. kepepet bae ta. Cing ieu kabeh. Yeuh. Kahayang teh. Geus dewasa geus kaolot sig euy-euy. Tong sok lain wae. Make jeung unyam injem. Kajurung. Kajurung kunaon? Ku butuh. Salarea oge pasti aya butuh mah tapi cik sing mikir ye, Cai. Eta teh disebut renten teh duit anakan, eta hukum teh teu meunang haram riba. Nyai, riba. Sedegan anu riba mah pan geus aduh, Gusti geus dinaskeun dina Quran surat Ali Imran ayat 130. Teu meunang maneh maraneh ngaharakan duit riba anu manglipat-lipat. Nya, tapi kieu teh kapaksa atuh. Lain kapaksa jempe. Jadi alasan aku mah sih sok hayang nyaho. Abdi teh apan heuh maklum nu 11 samplek rek ti mana deui da teu aya nu mangusahakeun. Daukeun anu ieu ayeuna mah kieu. Lamun nu nyelebanghakan duit riba teh ieu engke teh urang teh moal hirup teh moal salabasna neraka jahanam ngandang Aduh, bae. astagfirullahaladzim. Rek kumaha ieu urang teh moal hirup Nah, bae. sieun atuh. Usaha teh sing bener cacat ieu ulah wakat tilu duit riba. Tukang tani, tukang dagang lamun seuk teu mayar zakat ti ladang tanina, teu mayar zakat ti ladang usahana, eta ge sarua pinarakaeun. Komo ieu riba. Komo ieu ada teu Ya, Den. meunang. Mas mah lamun jual beli ya, Ah. juga berarti 2,5% itu pasti dibikun Tah. teh. Tapi mikirna mas mah lamun aya rondo. Si Mas Tah, menang ya. Mas, eta ge bener dikalarkeun. Niatan disodak dijakatkeun, tapi ulah salah sok. Aya unsur ieu. Aya unsur. Ya bener. Lamun urang rek keluarkeun 2,5% zakat. Zakat tahun, zakat tilu penghasilan. Jakat mal ya. Zakat mah bikeun teh ka anu boga Hakna. hak narima. Ulah dikasih encus, kajeun mikeun dipake nyawer ka sinen. Salah eta teh. Niat Yang bae eta mah lain Jakarta tuh. Tah, ulah Kesenangan eta mah. Itu mah niat jakat. Ulah kade ulah nyarek-nyarek anu nyawekeun bae. Lah ieu Ai boga duit mah. Tah. Jadi ieu geus teu meunang, Ji. Kana ieu mama. Ai mama leuwih apa Ah, mama? mak iya tapi teh ka mama teh duh. Heuh tah. Ayeuna mah geus heup ti ayeuna. Tong sok unyam injem ye. Lamun rek unyam injem mah pan aya lembaga-lembaga anu geus ditangtukeun ku pamarentah. Aya naon? Aya koperasi. PPR na aya. PPR aya bank syariah. Mama, Nya. eta mah urusan kitu kira batina aya nu nanggung jawab. Da urang mah sebagai masyarakat. Den, Ya. Mas barek bare nyambung bae ya. Heeh. Ari si Nyai eta kan loba duitnya. Heeh. Diinjem-injemkeun. Pido saeun. Piro saeun? Geus we kieu ayeuna. Mas kan usaha tah. Nya. Mas beli-beli hasil pertanian, naon bae lah buah-buahan. Nya. Kowe teh diberi modal, Mas. Tah. Nah, engke ku Mas batina dibagi dua. Bagi hasil. Bagi hasil. Tah, ya Gitu. Tapi lamun Mas rugi, duit nama kembali deui. Balik deui. Kan teu boga keuntungan. Tah, Nyai daungkeun cece ieu. Daungkeun, lain di sarua, di usaha. Tah, nu bieu disebut si Mas teh bener pisan.
tadi nyebutkeun naon boga duit mah tong diinjemkeun bari jeung direntenkeun namahan mending digola geus dipake usaha cenah teh bisa usaha tah babarengan gawe bareng usaha bari si Mas tah nu kitu teh disebut teh naon musyarakah mudharabah tah musyarakah mudharabah teh naon usaha bareng kerjasama bari jeung kalian dibagi hasilnya tak saksi puguh si Mas usaha kanu jual beli hasil tani modalan tah ku ece tong duit teh engke sabaraha Keun Mas Ijem sabaraha batina beneran engke aya hasilna geus badami si Mas teh nu aktif ka bagian sabaraha ece anu kabagian sabaraha boga modalna nah teh rek nginjem keur modal ieu engke bagi dua batina moal nah tah teh moal naon rek cair ti BPUM aduh sing ngaden mah rek boga duit 2.400.000 Jeung bae kuring. Rek nginjem ka dieu. nah tapi bayar heula Oh iya, Tapi anu itu kudu dibayar heula kan bae tong dieta. ece ngarti Nya. bieu anu hukumna daek jadi suruh neraka Ali ento ali amit-amit. nyaan Moal sabaraha hutang awal nginjem 400 sabaraha duit nu geus dibayarkeun 300 ayeuna teh kudu 400 deui mayarna teh. heeh geus dibayar Di lepacan tengah mah. tah kudu 400 deui lamun bener mau jadi suruh neraka ieu boga hutang 400 geus dibayar 300 berarti 100 deui dari 400 deui nya Ya geus bae bayar deui we 100 deui we. Da sieun abdi ka neraka. nitih lunas jangan sarua Sarua we kitu. sepakat lamun Sepakat. kitu cik ari yo kepepet doin to ieu kumaha Nyalaras Ya iya. sahur Aden tadi. Bios lah dieukeun we karunya. hah Da geuningan kewas buk menang mabuk. Lek kumaha maksudna dibikeun teh kumaha ieu kade Dibayar hutang mah kan ieu. wajib dibayar Hutang anu kamari nambut 400 teh nya kudu dibayar we 400 deui. Tisi, itu teh. Sanggup bayar. Alhamdulillah sanggup. Ya Allah heron kasiron. aduh Coba lunasnya. kepepet Lah ieu dilulaskan. Lunas Kudu aya ikrar. Mun Nya ikrar. saeutik aya mah iklan heula. Ikrar. Iklan. Nya iklan heula. Ikrar. Rek ngahibakeun lunas. Ngahibakeun Sok saksian lunas, Mas. sok. saksi Mas Ikrar. Nya. Lain ilaing. Kumaha? Iya, nu ikrar ka lunaskeun. Tong anak-anak desa kata. Sok ikrar. Kumaha? Lunaskeun. Abdi ngaikraskeun Ece boga hutang teh 400 nya geus bayar 300 berarti 100 deui akan we ayeuna lunas. iya oke sarua Sadayana lunas gitu nya. alhamdulillah Adi ka dieu. Sami ya oge sami ka ieu Bapak. Amin. Ah itu mah 400. kepepet Hah? KPP. Lunaskeun. lunaskeun bae yo rezeki mah kasangarepan deui Nya tapi dina kituna Mas bade Modal. kerja sama teh nya. Nyai daokeun. Ti abdi mah jurung doa mun bener rek niat usaha sok nyai pan boga bana boga duit si Mas nu usahana sok modalan nyeun perjanjian tapi berdasarkan musyarakah mudharabah jeung ieu ge sarua jadi ingkeun kieu teh hasil lagi bakal maslahat Nya. jadi urang teh ayeuna mah kudu menghindari maksiat